Buat Bos Darsa, Bos Darsa, terima keluarga kasih besar. Pak Haji sudah mengundang Misdakem ke sini. Alhamdulillah. Beserta Ibu Hajat atau Ibu Hajat, terima kasih. keluarga besarnya Keluarga besar ya. Mohon. Mudah-mudahan lancar rezeki nanya. Amin. Tos hadirkan janda soleh di dia. Manya janda soleh ya. Janda mah soleha, sana soleh sia teh. Soleh mah Nya lah. janda kos urang mah solehnya. Gening janda soleh. Janda soleh, no emang bener-bener membutuhkan dana. Aisyah muka santunan apa kumaha? Kan suka Darsa teh kem ieu rek dilunasan mah teh wae cek urang teh pas hari H bisi urang mau balikna mawas haweran hungkul. Bener sih. Soalnya urang di dieu cenah nya Mohon. Bos Darsa mah Kunaon Bos lamun Darsa? nyawer Sidakem teh era tebang 5.000 mah. Oh nyaho atuh secara Misdakem Karawang jauh-jauh penting Karawang cenah meureunnya. Pakai 10.000 nya era meureun keum nya. 10.000 ge eraeun Bos Asugan Darsa. 50.000 gedean 50. 50.000 ge kecil eraeun. Kecil cek bos mah. Pakai 100.000-an juga. 100.000-an mah apalagi eraeun banget. Oh enak banget. Terus pakai naon atuh? Nomor rekening ya pada Harus pada siapa teh hidang. Sawer online sama angger. Mohon. Ibu, pokoknya semangat selalu buat Ibu. Terus juga ada pengantin ya tadi ya? Mohon pengantin. Saha pengantin arana Aisyah. Wah itu ke pengantin. Wow lah, ilok aing diundang ka dieu teh ka pengantin teh hidang. Saha arana. Sate Bu. Mencere sia wow, geuning rajakeun geudeung heula. Sok saha nomina pengantin teh. Hah? Ye, cenah wow ai hareup lah hareup. Baungan poho. Oh, baungan poho. Heeh. Oh, teh selamat aidangan. Lain itu mah kanggo ieu. Lain nu bener atuh kamu semua dibayar sia sana sia. Ya tadi mah pengantin dipanggungkeun ayeuna di tanggal leungit we ka mana sih? Aya tah ka mana pengantin? Teh ieu urang menang mayar mahal-mahal ieu. Teu dilalajoan. Oh nuju ieu meureun nuju ganti acup sugan neng. Oh, buset Bos Darsa malan Kunaon Bos Darsa? mimiti pas ini ka urang ge nelepon ya. Nelpon ka akam teh. Oh. Kumaha nelpon? Nomorna kan anyar. Mohon. Oh, cenah kieu. Kumaha? Halo, assalamualaikum. Eta saha? Pak Darsa. Lalaki. Suarana gede dah. Gede. Mohon. Terus Ditembalan ku urang. ku akam teh. Waalaikumsalam. Geuning sia lalaki nembalana. Aing karek udang sare. Suka teh geus dandan dakem aing geus teh. Can. Oh jadi lelaki jeung lelaki ya. Oh. Obrolan lelaki inti namanya. Oh. Terus Tuh cek Pak Darsa teh cenah. Betul ini dengan Misdakem Karawang. cek pada teh. Oh. Terus cek akam Parumane ku aing ah. geuning di pareuman. Aing sieun dealer. Teh hidang rek pas ini pada sama ledek lagi teh hidang. Emang aing nyaho dan nomorna anyar. Sia mau Mane aing di udah gue oto. can bayar mobil ya nanya. Gusti. Terus akam bisa nyaho eta Bos Darsa kumaha tah? Ngawe-a. Oh ngawe si Bos teh kumaha? Miss cantik sayang cenah. Lo gitu ngawe anak. Mohon. Ka akam teh. Mohon. Iya Bos Darsa. Oh cenah. mohon. Terus Bapak bade ngabeo Miss. oh ngabeo. Sanesnya ngabeo. Booking dakem, Oh booking dakem mohon. Pas ini meureun. Pas ini. Ulah BO atuh teh hidang sia teh. Oh, Beda. oh, Pas beda ini, ya? pas ini. Pas ini. Beda arti. Oh, ayeuna Misdakem sabaraha nya cenah kitu. Oh nanya harga nanya budget. Bos Darsa teh. Terus cek akam sabaraha? cek abi teh 14 juta. Siapa 14 juta kan? Heeh. Saya nyanyi jauh 14 juta. Iya dong, ngaranna ge bencong viral berprestasi. Buset nya prestasi. Budak letik malulu tinggal Ada kan bae termotivasi ya. Motivasi. Nya viral sih viral beli 14 juta siapa? 14 juta lah. Di DP langsung. Kagok-kagok teh jadi bencong nyelok aing kudu balangsak. Ya heueuh sih kadinya nama. Langsung di DP ku Obos. Dilunasan. Hari tak kene. Heueuh. Oh 14 juta. 14 juta. Ih, royal Obos Oh nya royal teh 14 juta aing 2 mingguan di dieu. Ya lah teh sia teh. Banyak cek Pak Darsa teh nemen-nemen teh teh bang nangkap bencong cenah nemen 14 juta. Apaan cek akam tadi cenah bencong viral berprestasi teh. Wah, berprestasi ti mana kamari aing di Indosiar keluar papang heula nah. Wah, Sabar sia teh. Ulah sok kitu kumbae nya sia teh. kesel aya SMS nu di panghandapna. Emang berapa polling SMS terakhir? 0,1%. Pasti arapal nu nolajo bintang pantura mah. 0, 1%. eta nu 1% aya tidak? Nya aing eta ge ngawe sorangan. Oh, siap-siap teh. Emang duduluran akam kemarana amang-amang tadi bejaan amang? Amang urang geus di aramplopan, suring 50.000. Eta gede 50.000 ge sia Oh teh. nya gede deh tapi ngurus tunjung kalau dipake slot, Pak. Tadi SMS kan? Henteu. Ibi atuh sugan awewe mah rada hidengan geus ya. Ibi aing ge ku aing diberes suring 60.000 mah. Oh, mau eta mah gedean sia teh. Nyaho. Di SMS kan? Boro-boro kalau dipake mayaran emok. Oh, buset. Henteu pantesan atuh sia indung sugan indung mah nya anak-anak anak. Oh mau indung aya eueuh mangkat dugem. Mah nya indung dugem sia teh. Ilok nini dugem sakep.
Teu hidang sia mah. Indung aing mah gaul teh hidang. Oh pantesan meureun. Manehna mah rokona ge lain rokok biasa. Rokok naon? Awi di bakoan manehna mah. Awi di bakuan kumaha ngenyot lah sia teh. Uhun Gusti. Urang lan nya ningali tadi urang ada keluar teh aya panganten kene urang saredih cek urang. Cara di kunaon cenah? Urang nempo panganten teh hasayang. Kunaon sikep angus. Ulah nyingsat teuing. Era. Kunaon sih? Iklan. Cari kunaon yang geus atuh. Coba minta kanebo. Kanebo, kanebo mana sih? Geuning kanebo siapa? Saker ngelap banget. Tisu meureun teh hidang. Oh nyanya banget kandel. Banget ya. Iya. Kunaon sih sedih kunaon? Banget sial tuh lain kaketek ieu sia teh. Kunaon hidang mah kegieuan teh hidang. Si poho aing. Kunaon sih cari kunaon? Aing inget ka salaki. Kunaon salagi sia kunaon? Ninggakeun. Oh ninggahkeun. Heuh karang isukan rek nikah. Oh rek ari nikah teh ninggahkeun akem. Heeh. Aya masalah naon geulis? Eta peda nyahoeun aing kiihna nangtung. Ah hidang. Sia we ki nangtung boloon. Oh nyaho ngaranna awe kos aing mah teh hidang kiihna gog hayang nyangsar. Naon anu nyangsar boloon sia teh? Geureuga aing kiihna gog kuat nyecep ka ubin nyarut. Coba nagok. Nagok coba nagok. Naon anu nyangsar sih? Hoh, Mana? ka mana lan? Naon Tadi mah aya ngagantung kene. naon anu nyangsar nu ngagantung naon? Lato-lato. Oh eta teh lato-lato. Heeh, menang meuli anyar. Warna naon? Warna moka. Oh. Ada budak mah biasa lato-latona koneng biru geuning sih mah moka. Moka aing menang meuli mahal. Tapi sarua kos budak sorana kitu Oh, mun di. ya beda. Kan anu budak mah sarua tak-tok itu kan anu budak Oh, mah. budak mah. Anu sia kumaha? Bak. Pasarea eta mah lato-lato teh. Heeh. Jadi tinggalkeun akem teh. Heeh. Duh, padahal ningali si teteh serang si Ama. Si A nyanyi lagu ka si teteh laguna ge kapalangnya ah. So sweet teh hidang si teh. Sia dikitukeun teh ku kamu ka Oh, sia. nya sarua aing ge langsung nyanyi. Nyanyi naon? Musibah. Geuning. Ada salah kisah mau menang musibah meureun. Oh, nya aing menangkeun mainannya musibah di sarua. Oh, geuning musibah. Oh, nya laki jeung lalaki teh hidang pamali. Sih bener. Bener ada poho aing. Babaturan aing ge kitu rumah tangga laki jeung lalaki nepi ka ayeuna teh ka nyaon kolot aing bejakeun paing kedeung. Saha kau? Hah? Saha? Aya we Aya. inisialna Dilan. Ya apa? Aduh alamat. Lanjut. Enggak, udah. Iya lanjut. Lanjut ke mana? Iya beusi lain udah request naon Oh, sia teh. nya arek kok dong urang rek nyanyi. Oh bos mah yang ningali sia nyinden cenah ge. Oh, heeh. Ngomong tadi. Leres eta teh bos Darsa. Mohon Oh, apunten. nyinden. Geus akam nyinden cenah. Oke, aduh. Sok nyinden di dieu. Nuhun. Di dieu tah, ancaang di dieu tah. Kalah nagog ya. Sinden mah emok di mana-mana oge Nya emok. kedeung apan aing mah awe kos aing mah emok arareungap ah. Enggak naon sih kam? Nag. Tinggal diuk gek itu sia teh. Oh nya heuh, nya pan aing mah kan ribet ah. Ribet kunaon? Kudu selap-selip. Kudu heula ya aing bisi kabetot naon. Aing mah diengap sih. Ya ilah ilallah. Allah. Ada. Non nyelap terus eta Naon si eta mah jorang Hah? Ngaganza. Apaan geus eueuh lato-lato na pernah di eueuh. Negeri emok. Ini hafal teh geus baroga salaki mah. Ya heueuh lah teh hidang sih teh. Geus nyaman gitu. Ulah sok males lalaki tual-toel teh. Kunaon sih kam? Aya cerita. Oke. Nah, iya. Ya nyinden. Mohon. Laguna naon heula laguna? Laguna Bambung Geuneuk Bambung Hideung A. Gotong hidung lan panggeuneuk-geuneukna pokona mah. Siap. Laguna Bambung Hideung cenah. Yo, spesial bareng Ovitan hadanya ieu misdakeun bare nyinden cenah dina lagu Bambung Hideung nya. Set teh mangga. Akru Ovitan hada mangga. Mohon. Tunduh. Anggura tong dek-dek wae cenah sia. Awas. Wis dakem Karawang. Sok ning ngacengkeun. Hayang minum meulai. Naon sih? Hayang minum. Minum heula cenah, udah. Minum heula. Ada saha minum heula cenah minum heula. Udah heula. Ya. Punten teh, ieu mah dangdut full jeung tunggal teh. Teu bisa ngeureun sia teh. Aing minum pira ku aing kudu seret. Ya minum mah teh tadi sia teh. Nya sia kona ge ieu sedotan loba-loba teh main ucing. Betere seubeuh, geus minum. Langsung.
Tah gitu. Pan mantap. Alan, Naon neng? rasana beda-beda sih ya. Masa? Heeh. Coba. Eta rasa naon? Rasa strawberry, Strawberry. Heeh. Coba iya. Eta rasa naon? rasa jeruk, Rasa jeruk. Heeh. Coba nuju deui. Rasa naon eta nuju deui? rasa kecewa perhatian tadi anggap. Coba. Wih, Ulah. saya tuh rombongan galau. Bucin, eta mah bucin. Oh, nanti shock. Tong Aduh. nyinden-nyinden sagar yang ki. Ya. Sok ki di luar panggung teh hidang geus coba awe teh. Sok atuh orang tawaran ka obos aya itu mah. Geus geus Oke, sabar saya ya. punya satu tembang buat Bos Darsa. Apa tuh? Ada deh. Oh iya bener yuk. Aing sih mental lagu terus aing teu bisa. Sok laguna kumaha akem nya. Mangga spesial kanggo keluarga besar Saiful Hajat. Kaneng mah. Sok aja sih ngomong we sia. Nah,